Aing gimana kudu ngari dong apa ya riweuh ting jadi para bahan tomat teh modar meureunnan awan aku aing ampihkeun ngaranna teh gini kumaha ieu kabeureuyan paling tomat teh nih lungse itu di can ngarokok can ngopi aduh aing Bang, kenaon? keun ngarit euy Mending ngopi kira hoya. heuh atuh heg ke kaya urang euy aduh nyaan gitu teh nawaran kopi teh bedak teh sabarkeun aja nu aing ana itu kopi teh nawaran kopi teh aya kopina wah heueuh geuninganan oh iya kopi teh Eta. ya atuh ngasahnya teu naon ieu teh Tenan naon sok. bismillahirrahmanirrahim nah tadi teh ngopi hungkul we tah Ngopi we kieu ngadaweung. soranganan geuninganan Waduh, batur. aya 2 batang ngopi meureunna rokok Dua. ya amang ngebeakeun kita duh meuli Oh, sok atuh. aya 2 batangan malah Bahayalah. ieu Duh, anjing. Dibelikeun kana udud ku urang ieu lebar euy. Ieu we linting euy. Bangi nih kertas. Aduh. Ieu aing ketipu ini. Kieu euy rada madep ieu. Dibelikeun ku urang tadi 5.000. Mending ieu euy, liar sih aku tanya. Bang. Yuk. oh heueuh geuninganan sok atuh Aduh. sok atuh penyet kemana teh hiji iya bang Sok we. nikmat gusti abung Mat. kita jangan ada angkep euy amang kudu ngeureuyeuh deung ngarit ieu teh Oh, ready? ngeureuyeuh deui aduh tong mah teu kaparaban Oh, itulah siap. nah hampura we nya inu nya Siap. nuhun kopina ieu bisa tilu tuh Siap. ke belah mana ya nu alus ya ieu teh ieu jiga na aing teh asa teu geunah kieu teh rasana teh asa lieur eta duh aduh anjing Anjing, siap modal goblok. assalamualaikum nih kunaon cenah abang teh aya bejana gering Ya, kamari teh cek tetangga iya teh jang panggiringan hari teh kita dirawat di rumah sakit teh can aya kawaluyan awak teh cu. mesti bawa sabaraha kali ka itu kan rumah sakit Hari teh basa jeung mana itu 2 kali terus deui dibawa deui ka itu kasan sadikin sakali. aduh Can geus aya wae kawaluyan ya waktu di kaki wari ge jang aduh asa pasiksa sagala leuleus lalu se kitu ge cu. ku geus mineng geuninganan sugan aya kahayang ieu nu can kalaksana Aduh katanya itu dengan coba tadi teh kieu aya bisikan penting tadi teh kieu cu. Aya pi ubareunana cenah. heeh Kudu dilaksanakeun ku maneh. atuh sugan sok ari ieu sugane urang bisa meureun anu kahontak ku urang mah Heeh syukur teh ka dieu mah teh geus kontak teh meureunana ka dieu. heeh Kudu ku pais teh koto. atuh bau meureunan Wayahna we diubareun meureunana sugan jeung sugan itu ge sareat ngaranna kan. wegah aing ngalanna ge Abang kudu kitu ku pais teh koto. Wayahna we kudu dilaksanakeun. Ieu mah kumaha teh. heeh itu naon nu karasana ieu teh Palaur awak palaur aduh ceuli nyeri huntu nyeri pokona mah alah sagala nyeri palaur bah itu urang ajaran ku urangnya urang ikhtiaran urang yang hendak ka kolong ayeuna mumpung can kaburu peuting ieu teh buru walukeun geus dibuat dalam asa rupa-rupa pisan nu gering teh asa teu kaharti kana pikir aneh jeung hayang pais ti kotok segala sugana atuh di dieu
Kararing nih goblok tadi. Oh, nu lancung teh. Iya. Tah menang tah. Menang ya. Eh. Ika. Pais ko aing. Paru mesin tadi goblok jadi. Saksukan paisan teh. Moga-moga we sing jadi ubar ieu teh. Katetungan ieu deh. Bang, iya kahayang tengah asak bang. Oh ya gara asaan ya gara hudang. Gara dahar. Mana? Iya. Asa kita. Jatah kene cing asaan heula kumaneh. Si atah kene. Namanya kudu ku urangnya. Asaan heula. Aing Wayahna we ieu masaan heula. Si atah kene. Jangan sepupu ka karaku abang di dahar. tadi kok kumaha aing ya teh. Ayo asaan heula. Gening pahit bang. Kumaneh jelema cager geus pahit komo abang jelema gering. Anjing ini kan harusnya kesetting di dunia teh itu. Hirup teh. Tinggal mana boleh kaki teh. Sometimes I wish that I could freeze the picture. No, 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 no. Naon maksud si anjing letik-letik gitu kan udah teh. Hanya letak pisan. Terus teh. Yang dia ado jeung aing. Blog aing ngomosieun ku sia. Nah ada aing eta sieun usia. Aing mah leutik keneh. Aing ngajak gelut mah. Ayo orang balap lompat. Gar anjing balap lompatnya kayu mah. Dar. Mani mah. Aing gawean goblok bolontong kitu muka aing. Oh bok tak goblok di gawean gua aing. Anjing bagong. Aku ngareksakeun ieu motor, abang motor geus kolot. Enggak, itu. Geus beak sawah, geus beak doma naon muning gitu. Di omeh geus ka bengkel bolak-balik, teu geus keneh wae. Tapi naon itu motor teh rupa-rupa pisan. Eta mah euy ngadat wae teh motor aduh. Goblok teh aing kantung ka mah sia mah meuli deh kah. Soak eta namanya tuh. Aduh. Cing ku aing cing bawa businan cing ku aing. Tinggali lah. Cing ya. Aing angan balas modal jeung modal ya motor. Aduh cing kela. Cing. Ayo ngomong salah heula we. Cing. Wah bener euy teh hirup euy.
Wah, iya mah euji kana. Kudu teh ieu mah Anyar itu. dibawa kanu bisa euy. Hayang nyaho diajaran, ieu mah soalna asal rada kieu ring merepet ieu kana leungeunna ge euy. Jika nama kudu diajaran ke penting. Cing, cobaan atuh hayang nyaho. Cobaan euy. Ajaran pasti penting lah. Heeh. Assalamualaikum. Ah, namang. Gila kasih itu. Namanya aduh, deh. Masalahnya di lemur. Alhamdulillah geuning anak. Ngerokok ya. Mangun. Setelah kisah sehari kan. Ya naon. Nyata itu aduh aya kepentingan pisan itu. Ieu teh abi teh terus bingung pisan. Kunaon. Motor eta aduh terus nama bidang dosan kabeh teh teu dosa wae. Manawi kitu kenawi ieu ku pangheureyan abi teh teh. Motor naon. Supra motor mah. Kumaha paeh. Oh, Oh. Oke, urang teh yang ulah atuh. Tah, ubarna kumaha maksudna ieu? korek Oh, dulu kehet motor gopet mah lain nyen sama ya.